ke Sugri para wargi Kiwari Mang Dedi baris maluruh bagian anu ka-77 dina lajenganana carita hayang beunghar karangan Kileksa. Sagumaha nu kantos di Bandungan jidah hanca nu katunda bagian anu ka-76. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsa madarkeun kaayaan alam ti beurang dina Mur Cikarang. Khususna atuh ka Jang Ali Rohman harita nuju ngobrol jeung istrina nyata ngaji mimin teh. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nyalangkung paos namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti beurang di lembur Cikarang. Mangsa alam ti beurang harita teh di lembur Cikarang. Manuk-manuk recet sakumaha biasana geus puguheun atuh domba jeung embe mah pating berele. Nambah-nambah bikawaaseun kaayaan alam di pilemburan. Sadengkeun breh aya hiji imah anu basajan. Gedong lain, biasa-biasa lain, meujeun nawe ukuran di lembur mah. Nya eta teh imahna Mang Kamin. Breh katingali atuh di harip aya nu keur ngobrol paduduaan. Horeng si mana horeng Jang Ali Rohman jeung Nyi Mimin harita teh keur ngobrol uplek pisan. Malahan mapok Nyi Mimin bari ngareret ka salakina tumanya. Perkawis naon Kang? Asa kuralewas teuing? Ceuk Nyi Mimin harita teh bari jeung neuteub ka salakina. Kieu Min. Ceuk akang oge teu kudu rewas. Margina da moal matak rewas kieu Min. Akang teh mikir dua kali sabada ngalakonan rumah tangga jeung Mimin. Ari rumah tangga teh kudu aya kamajuan atuh. Lir ibarat tangga atawa taraje. Sok aya hambalanana ti kahiji, kadua, katilu jeung sajabana. Naik beuki luhur tah. Urang oge kudu kitu atuh Min. Kudu aya tingkatanana hirup teh, boh dina usaha, boh dina urusan ibadah atawa urusan rumah tangga pisan. Sedengkeun akang pan asa poek gitu. Nah kudu kumaha pikeun ngaronjatkeun kaayaan teh. Ceuk Jang Ali daria pisan. Tetela medar kaayaan dirina dina urusan laki rabi. Ngadenge atuh kekecapan kitu ti salakina pok harita Nyi Mimin. Nah make nyaurkeun kitu tuh Kang. Engke dewe atuh da ayeuna mah atuh nemege sasasi urang rumah tangga. Tak kedah tebi-tebi teuing nyawang bilih seunggah. Nah naon anu janten Bang Baluh kana manang Kang teh? Nyi Mimin melong. Jajantung naratu bisi salakina teu manggih kasugemaan. Memang bener Min, urang teh kakara sabulan rumah tangga. Ceuk saliwat mah teu kudu jauh ngalamun, teu kudu anggang nyanyawang, da masih keneh ngora dina umur rumah tangga mah. Tapi nya kitu Min, pikeun akang mah sabab naon, sabab mangsa nu bakal datang teh kudu geus kakepeul ti ayeuna. Maksudna? Sangkan hirup teu ngatog ngarah teteg. Sedengkeun ari akang asa honcewang keneh hirup teh. Ngamargina Kang? Anu jadi bahan pamikiran akang teh ngeunaan usaha Min. Jadi ceuk cohagna mah akang teh can boga anu tetep. Tah ieu anu jadi buah pikiran berang jeung beuting teh. Oh eta, lajan kumaha tuh maksud Kang? Kieu akang teh yang diajar macakal sorangan. Maksudna? Nya kana usaha anu matuh, nu sakira aya hasilna we. Tapi da kudu kana naon atuh da akang mah taya kabisa. Oh gitu, ulah salempang atuh Kang. Apan akang parantos dipercanten ku masyarakat. Urus barudak ngaji, dan kage atuh aya rezekina. Teu kitu Min, jejer mah tetep kudu aya. Sabab ari tina ngajar ngaji mah akang teh atuh teu ngaharepkeun teuing penghasilanana. Sabab naon? Sabab akang mah moal ngajualan ilmu.
kenyumponan pangabutuh kula warga mah tetep atuh kudu boga jalan sejen nu matuh. Ngan akang can menang wewengan, nah kudu kumaha atuh. Cik, ku mimin bantuan mikir. Kudu kumaha carana tah. Sok. Cek Jang Ali Rohman bari jeung neuteub ka bojona. Tekadna bener-bener geus bulet, hayang diajar usaha sorangan. Kang, eta pamadegan teh kalintang pisan saena. Dan memang akang maparantos langkung ngartos kana hak sareng kawajiban. Nuhun atuh rek kitu mah Kang. Abdi ngering bingah sareng reueus, pami akang laras-laras palai usaha. Kumaha pami kana dagang atuh Kang. Keun ku abdi urang sagnemkeun kapun bapak. Supados dipaparin pi modaleun. Tah kumaha pami kitu Kang? Saya gumujeng. Mangga kitu oge sae. Akang satuju pisan min, tapi ulah nyuhungkeun modal ka bapa. Saurkeun namut begitu. Engke pami parantos kanyahoan hasilna urang gentosan. Margi naon margi ngajan kasepuh oge kudu aya rasa tanggung jawab atuh meureunnan. Ngarah naon? Ngarah urang teu tutumaneun. Cek Jang Ali Rohman. Manehna teu hayangeun disenangkeun. Sabab ngarasa yen dirina leuwih wajib. Teh lapatna Kang da moal burung masihan. Sabot keur kitu kurutak atuh Mang Kamin nyamperkeun. Gek milu diuk didinya atuh Jang Ali jeung dimimin teh mending ngarenjag. Sabab bapana teh kanyahoan jolna. Ali Rohman jeung dimimin mending ngarenjag reuwas. Terus atuh obrolan teh gilek mengkol kana urusan sejen, ngomongkeun pangabutuh sapopoe. Tapi dina akhirna mah tepi dewe kana urusan anu keur diomongkeun harita ku Jang Ali Rohman jeung bojona. Nya harita pisan Nyi Mimin nepikeun pamaksudanna ka Mang Kamin kanu jadi bapana. Kalawan daria pisan hayang menang kepercayaan kudu jadi kolot. Atuh puguh Mang Kamin teh meuni bungahin. Lantaran boga minantu anu loba kahayang dina urusan bener. Tak kitu Bapak. Kang Ali teh geuningan. Ya, banyak teman atau kasep anak bapak teh bunga. Lamun ujang boga kahayang jiga kitu heug ku bapa rek di bodalan. Teu kudu nginjem jajauheun ngahutangkeun. Sabab modal mah di bapa loba, asa daek kagunakeunana. Cek Mang Kamin sanggeus ngarti mah kana maksud nu jadi anak minantu. Atuh puguh Jang Ali Rohman teh bungaheun pisan. Nuhun pisan Bapak. Abdi bingah pami kitu mah. Tangtos baka usaha satekah pola kanggo milari luang sareng pangalaman bari ngusahakeun kula warga. Margi upami abdi teu diajar ti ayeuna bilih ka bawa dugi ka kolot Pak. Ngadulna kitu maksud teh. Ha syukure atuh yang ai kaharti mah memang banyak kudu rajin mumpengona. Ngarah loba pangalaman jeung pangabisa dina widang usaha. Cik, rek iraha ngemitian dagang ujang. Pami parantoskan tenan mah Bapak. Enjing oge bade dikawitan maksud teh. Nah, bener-bener heug ku bapa di modalan. Barang ngadenge kasanggupan Mang Kamin kitu. Nyi Mimin nu jadi anakna kacida bungaheunana. Lantaran harapan salakina bakal kacumponan. Atuh manehna oge bisa nurutan diajar usaha. Saterusna mah anak jeung bapak teh badami meuni guntreng pisan ngatur-ngatur tata jeung carana usaha. Mang Kamin nurunkeun luangna ka Jang Ali Rohman dina urusan usaha dagang. Kasugri para wargi, mangsa alam berang deui peuting deui datang poe ganti minggu tutup minggu datang bulan. Waktu teh nyerelek teu karasa ngarayapna nambahan bilangan umur manusia. Tapi nusanyana mah umur manusia teh unggal poe oge kacoceng. Nu beuki lila beuki ngurangan, muru kana tungtung umur mapag liang lahat. Teu karasa 3 taun geus kaliwat we. Jang Ali Rohman geus boga anak hiji. Sadengkeun Mang Kamin atuh geus tepi deui kana mangsana sewa. Baka ditagih ku siluman ti Gunung Karuhun. Sabab caosna sok 3 taun sakali.
Mangsa alam harita teh dina hiji poe pasosore. Kira wanci tunggang gunung, hawa seger matak betah, alam hegar matak waas. Biiting jeung Mang Kamindaruk dina bangku leutik hareupeun toko. Ngawarangko nyaritakeun urusan usaha. Sedengkeun Jang Ali Rohman jeung Nyi Mimin keur guntreng deh ngobrol katilu anakna nu leutik keneh. Ting, akang inget euy, ayeuna teh geus tepi deui kana mangsana Seba. Sabab geus 3 taun cik akang bantuan mikir, nyaha kudu kumaha lamun geus kieu. Nyaha tega nyebakeun ka anak anu sakitu bageurna. Jang Ali teh memang sifatna minantung, tapi asa moal manggih budak nu jiga kitu euy. Ceuk Mang Kamin ngemitian ngomong. Ayeuna mah daek ngajak badami kanu jadi pamajikanana nyatana Biiting tina urusan Seba kasiluman. Dasa memeh kanyahoan mah sok susulumputan Mang Kamin teh. Ngadenge pananya kitu ti salaki pok Biiting harita. Nyapogoh we atuh ari tega mah henteu. Boro-boro ningkanak sorangan adalah kasipata minantu oge. Kuring mah henteu tega. Tapi lamun seug akang atuh teh Seba kumaha? Nah bakal aya balukarna atawa moal yo. Ih, ayo mah nya Iting. Atuh pogoh we Ting. Balukanna teh matak bingung kasarea. Sabab lamun akang taun ieu henteu Seba, ngandung harti akang kudu balik ka alam siluman atawa nyebakeun maneh kasebutna. Ceuk Mang Kamin jiga ngaheureyan, tapi bisa jadi kenyataan atuh rei bulu punduk Biiting muriding. Panias Istanbul toing. Kami mah hayang keneh hirup. Ayeuna mah kieu we atuh Kang Kamin pek akalan sing bener. Seba kasiluman kudu bisa, tapi kulawarga urang ulah coceng. Jeung deui akang teh atuh kudu bisa ngabebaskeun diri tina tagihan siluman. Pokona mah ieu kajeun teuing harta bana beak asa kaselamatan nyawa kapimilik. Tak kitu atuh Kang Kamin. Memang benar pisan maksud agang ge kitu Iting. Hayang salamet sarea sarta hayang bebas tina cangkraman siluman. Tapi kumaha tata jeung carana tah ieu pelebah tata carana ieu. Kuring mah komo atuh Kang teu nyaho. Eta mah pek atuh pikiran ku Kang Kamin. Sabab anu nyaho kana urusan siluman mah pan akang berenang. Eta ge bener kan. Aing lah urang akalan atuh. Jep jarempe. Mang Kamin jeung Biiting teu ngaromong deui. Katurug-turug aya manten anu balanja atuh geuwat ku Biiting di ladangan. Ari Mang Kamin nyalang asup heula ka jero imah, nyamperkeun ka anak jeung minantuna anu keur ngarobrol we. Nempok kitu mah kaayaan teh jiga barungah pisan. Nyi Mimin teh nyahoeun yen bapana keur ngadodoho nyawa nu jadi salakina nyatana Ali Rohman. Kasugri para wargi, panjangna alam sore jeung peuting dina ieu carita teu kacaturkeun. Ayeuna urang kocapkeun mangsana isukna isuk-isuk. Mangsa alam isuk-isuk sakumaha biasa dipapag dibagiakeun ku sora manuk anu recet di sarada. Hayam jago atuh tingkalewung sorana patembalan jeung baturna. Ari Mang Kamin harita tegis indit tinggalkeun imahna maksudna mah deuk nempungan aki pancuh nu mangkuk di Gunung Karuhun. Tapi Iting mah bebeja. Yen arek nepungan aki pancuh anu pamungkas cenah. Lantaran geus moal datang-datang deui ka hareupna mah ari sabab geus hayang eureun muja-muja kasiluman teh hayang ngarobah jalan kahirupan mung gumantung teuing kasiluman.
kasugri para wargi. Lilana lalampahan mangkamin muru ka gunung karuhun teu kacatur lila dialana. Aina urang kocapkeun geus tepi we. Urang cokot gancang na dina ieu carita. Mangsa alam harita teh kira-kira tengah poe. Mangkamin geus tepi kan bejugjug datang ka imah Aki Pancu. Kalayan lancar jeung teu aya halangan naon. Kebenaran di Aki Pancu aya di imahna. Malahan mah suwung semah. Ya, bagain kami. Meni awas dilawas kaya datang euy. Kumaha jager? Cek Aki Pancu beki kolot we manehna teh. Tapi teu oleh handap asor ngabagiakeun kanu anyar datang. Paroman biar marah mai bangun anu bungah pisan solongkrong mangkamin munjungan berjeng ngajawab hormat pisan. Aya banyak ngahki abdi teh jag-jag balajang aya mah teu kirang nanaon. Sabangsuna kumaha aki sareng nini di dieu kumaha jaramang atanapi nyager jang. Aya barakah aki ge pek diu kaynya mangaki hajo nyuhun. Mangkamin gek diu dina samak saheulai ditepas. Sedengkeun Aki Pancu ngaleos ka jero imah deuk nyadiakeun cai enteh keur nyuguhan mangkamin. Tekung sedila geus balik deui gek diuk bari sok nunda cai enteh sateko. Yak nginum heula. Gamereunana ang ujang teh kaaya anu sakieu panas entrang-entranganana. Mata lieur renang aki ge nu cicing bayong yang yo. Cek Aki Pancu berjeng cirelik nyician gelas ku cai. Atau naon di jangan ras abdi teh capek sedang hanyaang. Cek mangkamin berjeng nyokot gelas anu geus dieusi cai enteh regot nginum beak satengahna. Ya, kumaha maksud ujang ayeuna? Aya naon euy ditinggalina bangun rusuh. Hanya pisan ki abditnya aya peryogi ka Aki. Margi ayeuna teh gaduh hiji masalah anu kalintang matak bingung na ki. Lalampahan abdi dina ngalakonan hirup di dunya kanyahuan Rusia kudu jadi pamajikan. Sedangkeun ayeuna parantuh dugi kana mangsana seba tah ieu anu bade dibadanankeun sedang Aki teh. Ceuk mangkamin satarabasna taloba ngobrol kanu lain-lain. Ari Aki Pancu sakedapan mah unggut-unggutan ngarti kana maksudna omongan mangkamin. Ya make kudu bingung atuh jag. Mun awewe masih bakeun sakalian ngadah repeh jempe. Sabab mun macak jadi pikiran mah eueuh gunana. Ulah ki. Ulah. Butuh keneh ku majikan mah Ari anak kumaha tuh jang. Aya keneh acawan teu. Aya dua deui. Tapi Mangkamin teu kebat ngomongna. Ke jang tapi kumaha ieu teh. Nya hadina jiga nu asa-asa atuh. Ya, yang kamin. Mun ujang hayang beunghar mah ulah sok loba hayangan harungan geura. Bikeun anak anu aya keneh naon susahna. Aki Pancu jika nu panas. Sangkan mangkamin terus-terusan nyebakeun nu jadi anak. Pikeun nukeran harta banda kasiluman. Moal ki anak abdi ge moal dibikeun ayeuna mah. Jadi maksud ujang pangna datang teh rek naon ka dieu teh jeung kumaha ayeuna? Ieu ki. Ari beunghar tetep hayang di dunya keneh betah. Harta bana ulah kurang deui tapi abdi mu nyebakeun anak jeung pamajikan. Kitu deui anu sejen malah mah hayang bebas tina hutang abdi teh. Hayang ulah aya anu nagih, anu menta caos. Tak kitu hayang abdi nu sarasna. Kumaha tak ki? Cek mangkamin ngabijakeun pamaksudanana kalawan terus terang-terangan. Taloba omong kanu teu puguh. Atuh meuli colohok si Aki Pancu harita. Teu nyangka yen mangkamin bakal ngomong kitu tuning beda pisan jeung biasana. Heula itu jang kamin yo. Aki mah jadi teu kaharti jeung teu ngarti we teh. Ujang teh betah keneh hirup di alam dunyanya. Sumohon ki jawab sakali ngarajelas. Atuh kantenan we ki abdi teh betah keneh hirup. Ke
sedangkan ai ujang mere caos geus embungnya atawa teu sanggup. Tah teu sanggup ge. Terus bosen teu aya sabakeun. Ari hara cabana tetep hayang loba beunghar ulah ngurangan kitu. Nah, kitu ki. Teu nepat kasauran aki. Jawabna Mang Kamin atuh meningah ulang deui aki pancuh teh. Teu ngarti kenapa madeganana Mang Kamin anu ngadadak robah. Jalir janji udah retina Subaya teu nyumponan kasanggup ti heula-heula. Berat kitu mah Jang Kamin. Susah mikiranana euy. Sabab ujang geus jalir janji teu nyumponan kasanggupan nu ti heula. Ari untung tetep hayang ari modalna mung ngaluarkeun. Nya kudu kumaha atuh. Aki pancuh bari melong ka Mang Kamin panon jiga nu cahayaan. Nya daya nyangakeun ka aki camaki. Kumaha tata sareng caranya rupina aki genu langkung uninga. Sata langkung ngartos kana ieu. Mangga we nyangakeun ka aki. Ceuk Mang Kamin deh jiga anu saren sumeren. Lain teh langkung aki atuh Jang Kamin. Aki mah bisa ngarengsekeun. Ujang nu boga janji, ujang nu boga urusan, ujang anu kudu tanggung jawab. Moal bisa diurus ku aki masalah eta mah aki mangandar mah tukang lantaran. Ai Jang Kamin, mohon naon. Nu nya kumaha atuh ki? Mang Kamin kalah nanya. Sasat nimbleuhkeun ka si aki pancuh. Da puguh maneh nama geus taak teu bisa mikir. Lain masakeun ka aki atuh Ujang. Tapi Ujang kudu milu mikiran. Mohon kumaha atuh? Nah, kakebat mekung maha kumaha Ujang teh puguh teuing. Kieu we atuh perkara Ujang yo. Aki teu bisa nangtukeun ah. Nu sababna ki, sabab sadarupana gumantung kana kagaiban we meureun mun kitu carana mah. Nya bentar kieu tungtungna Ujang maningan. Ayeuna mah ieu urang kakulah deui. Lamun di dinya aya lauk, ku Ujang kudu diala, sarta kudu dipasak sakumaha biasana. Kudu didaang tepikeun kabeh ku Ujang. Yuk tutukeun aki. Ulah sok loba cacanya atuh. Aki pancuh nangtung jiga-jiga nu rada ambek. Terus ngajak indit meruka kulah aneh. Anu geus maranti sok dialaan laukna ku nu munjung. Ya laki. Kaburu burit manten atuh hayo. Ki heula. Abdi bade teu moros deui yo. Upami laukna teu aya kedah kumaha abdi teh yo. Umpamana lauk eueuh. Naon tah anu kudu dipilampah? Mang Kamin kalah nanya deui. Bari jeung tetep we cemek blak diuk kalawan tenang. Panon melong ka si aki pancuh anu geus diuk. Lamun naon bieu? Upami laukna teu aya alias eueuh. Lamun eueuh lauk kapaksa Ujang ulah balik. Sada moal bisa balik deui. Ujang kudu pindah ka alam siluman. Poe ieu pisan kudu init. Ai aki. Naon deui? Sok calikeun aki. Sok. Naon deui coba? Lamun lauk eueuh, Jang Kamin ulah balik cicing di dieu. Mau alim gituan nya. Hor. Hayang kumaha tuh? Nih hayang tetep we di alam manusia. Ceuk Mang Kamin ngomongna tegas jeung wanian ngan hatena mah lalanyapan. Nah, bet ngomong wae ayo ayeuna mah urang kakulah. Nah atuh ki ah. Ayeuna Mang Kamin kapaksa nurut. Sabab aki kuncen molotot ka manehna. Nyatana aki pancuh teh. Anu hartina keur ambek. Mang Kamin teu wani ngalawan deui bra atuh arindit ka tukangeun imah. Rek mulu kakulah anu biasa teh. Mang Kamin atuh sakumaha biasa curug-ancrug kana eta kulah. Breh katingali aya lauk 2 pating soloyong.
Sedangkan atuh harita teh sajan kitu oge Mangkamin tetep diukwe kelawan tenang. Panon malong atuh kana lauk anu keur pating gudibag. Tekung silila aki pancu harita nitah ngala eta lauk. Bari jeung tutunjuk panonna jiga anu melotot ka Mangkamin teh. Mangkamin kalah hulang-hulang kelakah ningali kena lauk anu breh deui tetela aya keneh 2 lauk teh. Tin soyong gancang pisan jiga anu linghas lamun ditewak. Mangkamin melong kada lauk nu 2. Ras inget ka anakna anu aya di lembur ngan kari 2 deui. Yo kene kebenaran lauk kaya kene ujang. Jika tewak lain cicing wae terus bikin asin ini sakumaha biasa sina diasakan. Kujang kudu didaan tas. Jika tu nges-nges sabab eta nu bisa dijalankan ku ujang ayeuna. Namun abdi nyewak lauk tangtu anak abdi di lemur paeh deui. Nah kulantaran kitu abdi moal nyewak eta lauk ki, abdi moal maehan anak Cek Mangkamin tegas. Panon melong keneh kena lauk di jero kulah. Atuh puguh barang ngadenge kitu aki pancuh meningan jenghok. Teu nyana Mangkamin bakal wani ngomong kitu. Hai, lamun ujang teu wani nyewak lauk, diri ujang keneh nu bakal dicokot ku siluman. Sada moal balik deui pek, pilih hiji. Mending ngala lauk atau mending balik ka dalam siluman. Pilihon ki sadayana abot. Lang deui aki pancuh teh ngahulang. Lamun terus-terusan ngomongkeun anu kitu tangtu moal aya tungtungna. Mun geus kitu raja siluman bakal ngambek ka manehna. Sedengkeun ka Mangkamin teu bisa maksa, akhirna pok atuh si aki pancuh ngomong nan ayeuna mah rada leuleuy. Ya atuh jang. Lamun ujang teu daek ngala lauk, ujang kudu sadia hayam jago. Kumaha sanggup pikeun nyanganana. Sabab bohongan itu ieu mung. Nah, lamun soal hayam mah gampang hayam jago mah ki kantun meser ka lemur laneuh. Tapi naha kanggo naon gunana? Abdi mah hayang yakin heula yo. Cek Mangkamin bari jeung neuteut ka aki pancuh. Apaan keur ngagantian caos? Ya bohongan ujang mah sagala embung. Oh, kitu mah angga lah. Siap anu kitu mah. Tapi saha anu baris jadi gagantina nyaha saha kinan kendena anu bakal dicokot ku raja. Lain itu. Aki gete nyaho. Kumaha buktina ngan yakin lain ujang sakula warga tangtu nyokot anu seden. Cek aki pancuh keheulin. Sabab Mangkamin bet jadi rewel beh dia teh. Nya yang ku aki we teh mah pokona mah abdi mah anim. Anak ulah pamajikan komo. Jelas-jelasna baratu ki ari beung hayang tetep kuring teh caos mung. Tak kitu. Licik ngaranna nu kitu teh. Sawios da memang kitu kayang abdi. Kayon atuh jong atuh. Ayeuna manyangan hayam jago jig. Sing meunang anu badag pisan. Sabab leuwih gede leuwih alus. Engke lamun geus meunang urang ngadeuheus ka Kanjeng Raja. Cek aki pancuh bari jeung ngaleos. Muru deui ka tepas imahna dituturkeun ku Mangkamin. Nya harita keneh. Mangkamin kencis indit muru kalembur nu aya landiheun imah kuncen. Maksudna mah deuk meuli hayam jago. Jualeun ku tutang koteteng neangan hayam jago di lembur eta. Nya ge loba dukong korongok henteu sapagodo sabab hayamna laleutik keneh. Tapi keur dialajar asana kurang pantes. Mangkamin harita hayu we kurulang kuriling
di hiji lemur neangan hayam pikeun ngaganti caos. Malahan mah tongeret disereang di sarada patembalan jeung baturna. Mangsa alam geus rek maju ka mangsa sore, tapi edas eta hayam anu gede jeung montok teh teu kapanggih harita maku Mang Kamin. Mang Kamin masih keneh kurulang kuriling di eta lemur tatanggana imah Aki Pancu. Nya nu akhirna teu kacatur lilana neangan hayam, urang kocapkeun atuh geus meunang anu gede. Mang Kamin geus diuk deui ditepas bari jengeng ngelek hayam jago gede pisan. Ting di lemur mana manggisna jawerna ge meunikeun karubak. Ya, gending hasil. Yo urang ini aing sekalian. Sada budang keneh yo. Sabab lamun teu buru-buru mah bisi cilaka. Bisi teu kaburu badabi heula jeung Kanjeng Raja, boro. Cek Aki Pancu bari jungnangtung. Ti tadi keneh oge geus siap atawa sayagi parupuyan. Ngangati jab oge geus sayagi no. Ya hayang inum heula capek yo nyangan hayam mun hese dieu. Kongkorongok loba. Barang diriksakeun asa teu pantes. Nya munang ieu di lemur juru itu tuh deket tangga muncang nya ki. Lemur limus. Nah nya jadinya munangna teh lumayan rada mahal oge da badang hayamnya. Sak-sak atuh. Kalawan tulema omong libra atuh miang muruka makam karamat. Deuk ngadeheuskeun Mang Kamin anu mawa hayam jago. Di perjalanan teu aya nanaon. Sarta Mang Kamin teloba omong sabab mangsa cekap waktu cukup can pada pamiarsa. Yeu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua urang Bandungan bagian anu ka-78. Atuh nuhun kumaha dupi perhatosanana ujing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.